Tayangan anu nembe ditingali ku hidup teh kaasup kana conto pupujian. Dina pasamuan ieu urang bade diajar perkawis pupujian. Mangga diregepkeun. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mikawanoh pupujian. Bisa dipastikan yen ayana pupujian di masyarakat Sunda teh sabada urang Sunda ngagem agama Islam. Hal ieu luyu jeung eusi pupujian nu salawasna ngeunaan keagamaan. Bisa dipastikan bahwa adanya pupujian dalam masyarakat Sunda itu setelah orang Sunda memeluk agama Islam. Hal ini sesuai dengan isi pupujian yang memang berkaitan dengan agama. Dina mangsa mimiti aya agama Islam, para kiai satekah polah nepikeun pangajaran agama salah sahijina dina wangun pupujian. Hasil panalungtikan ti Rusyana tahun 1871. Pada waktu awal adanya agama Islam, para kiai itu melakukan berbagai usaha, berbagai cara untuk menyampaikan pengajaran agama. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan pupujian. Kartini nyebutkeun yen pupujian teh gelarna di wewengkon pasantren. Nyebarna pupujian ngaliwatan para santri, tidinya ka masyarakat sarta ka sakola-sakola keagamaan. Jadi hasil penelitian dari Kartini menyebutkan bahwa pupujian itu awalnya dari lingkungan pesantren, kemudian menyebar melalui para santri, dari situ ke masyarakat, lalu ke sekolah-sekolah keagamaan. Pupujian teh umumna dibaraca di masjid samemeh salat, di pasantren, di madrasah, jeung dina acara-acara anu aya patalina jeung kaislaman. Jadi pupujian itu umumnya dibaca di masjid sebelum salat, biasanya sebelum salat maghrib ya, atau di pesantren atau di madrasah, dan juga pada acara-acara yang kaitannya dengan agama Islam, misalnya dalam acara peringatan Maulid ataupun Isra Mi'raj dan lain-lain. Nah, ini pengertian dari pupujian. Pupujian teh nyaeta puisi buhun anu eusina nyokok kana ajaran agama Islam. Pupujian itu adalah puisi kuno atau puisi klasik yang isinya mengadopsi kepada ajaran agama Islam.
Jadi kalau dalam masyarakat kita mah ya, kalau pupujian kadang suka disamakan dengan istilah sholawatan ya, seperti itu. Pupujian teh asalna tina sair atau siir. Nah, sair teh nyaeta puisi anu asalna tina sastra Arab. Nah, jadi puisi itu, pupujian itu adalah sair yang artinya puisi yang asalnya dari sastra Arab. Pupujian sok disebut oge nadom. Cara macana, pupujian teh sok dikawihkeun atawa dinadomkeun. Jadi cara membaca pupujian itu dengan cara dilagukan atau dilagamkan gitu ya. Pupujian umumna diwangun ku opat padalisan dina sapadana. Sarta unggal padalisan diwangun ku 8 engang. Nah, dina bagian ieu urang medarkeun perkawis wangun pupujian. Leuwih jelasna bisa ditingali dina contoh di handap. Nah, di dia aya lirik pupujian anu tos ditayangkeun di payun. Wangun anu kahiji nyaeta padalisan. Di dia aya padalisan hiji, padalisan 2, padalisan 3 nepi ka padalisan 4. Kitu oge dina lirik anu kaduana aya 4 padalisan. Padalisan teh artina baris. Nah, 4 padalisan ieu digabung jadi pada. Aya pada nu kahiji, pada nu kadua. Naon eta pada teh? Nah, pada teh artina bait. Jadi unggal bait aya 4 padalisan. Ayeuna hidup tingali dina pada nu kadua ieu rek dibere warna ya anu beda hejo jeung beureum. Sabab urang bakal mati aya 8. Ya, eta anu disebut jumlah engangna aya 8 unggal pada lisan. Engang teh artina suku kata aya 8. Unggal pada lisan diwangun ku 8 engang. Lamun orang perhatikeun dina panungtung pada lisan eta ngabogaan sora panungtung anu sarua. Bakal mati ku Gusti Nyakrawati pati. Jadi eta istilahna disebut purwakanti. Kitu oge dina pada nu kahiji nya aya kabeh, campoleh, boleh, paeh. Eta purwakanti. Jadi purwakanti itu bunyi akhir. Dina pada kahiji mah purwakantina teh dina sora e, anu pada kadua purwakantina dina sora i gitu nya. Nah, jadi ieu kabehanana disebut wangun pupujian. Pada lisan, pada, engang jeung purwakanti. Tapi aya oge pupujian anu diwangun ku 2 padalisan dina sapadana. Jadi dalam pupujian itu ada juga yang dibentuk oleh 2 baris dalam setiap baitnya. Nah, contohna aya dina pupujian anu judulna Anak Adam, halaman 35 dina buku Gapura Basa kelas 7. Aya oge anu diwangun ku 6 padalisan dina sapadana. Contohna aya dina pupujian ajaran agama halaman 40 jeung sajabana. Nah, contoh eta bisa ditingali dina buku ieu Gapura Basa kelas 7 Geger Sunten. Purwakanti nu aya dina pupujian umumna purwakanti laras wekas. Jadi purwakanti yang ada dalam pupujian itu biasanya purwakanti laras wekas. Jadi purwakanti dina akhir kalimat, akhir pada lisan. Fungsi pupujian anu kahiji fungsi ekspresi pribadi. Artina
pupujian pikeun nepikeun kreteg hate pangarangna. Jadi fungsi yang pertama ini pupujian itu untuk menyampaikan suara hati gitu ya. Suara hati atau apa yang ada di hatinya itu disampaikan dalam bentuk pupujian oleh pengarangnya. Anu kadua fungsi sosial. Nyaeta pupujian pikeun merek pangajaran atawa mepelingan bararea. Jadi pupujian itu untuk memberi pengajaran atau petuah atau nasihat kepada masyarakat. Papasingan pupujian atau pembagian pupujian atau klasifikasi pupujian. Aya 5. Anu kahiji muji ka Gusti Allah. Kadua sholawat ka Kangjeng Nabi. Katilu doa jeung tobat ka Pangeran. Anu kalima pepeling nasihat atau petuah. Anu kagenep ajaran agama. Dia aya contoh pupujian anu kahiji contoh pupujian muji ka Gusti Allah. Nu kadua aya pupujian anu kaasup kana doa jeung tobat ka Pangeran. Anu katilu aya pupujian anu kaasup kana sholawat ka Kangjeng Nabi. Ieu sadayana aya 4 padalisan unggal sapadana. Contoh anu kaopat, nah contoh pepeling. Anu kalima contoh pupujian ajaran agama. Nah pupujian anu terakhir ieu aya genep padalisan dina sapadana. Sakitu pedaran perkawis pupujian. Mugi-mugi aya manfaatna. Hatur nuhun pikeun perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.